Coba balik ya. Rek naon atuh mang ke heula? Lapar ieu emang teh boga mie teh di mah teh. Aya mie goreng mang. Naon nawaran mie goreng. Heeh mie goreng ya di imah. Tuh nu goreng mah deung bangeunah di daharna ge. Mie nama alus mang, ngan tulisanna hungkul goreng. Tulisan saha nu goreng teh? Naon tulisan naon nu goreng? Ah tapi bisa tulisanna goreng. Ya kumaha itu ingin tak mie jadi kana tulisan kumaha teh? Lain tulisan mang, mie goreng nama ngeunah. Mie ngeunah teh. Di mana-mana ge anu goreng mah di mana nu moal ngeunah nu goreng mah. Ngan tulisanna hungkul anu goreng teh mang, mie nama alus dan ngeunah. Tulisan saha itu goreng? Lain tulisan saha goreng, dina cengkak mie teh mie goreng tulisanna teh kitu. Heuh menang saha nulisanana buat goreng atuh. Ya atuh ti dituna sih. Anu alus nulisanana atuh tong goreng. Lagi mie goreng, jadi ditulis teh mie goreng gitu. Ah dari mana-mana ge mie goreng mah ngeunah, cuma ngeunah Eta moal. mah ngaranna teh mie goreng. Oh ranana teh goreng patut. Atuh ka amang mah tong nu goreng, ranana merana mah nu alus. Abi teh tina mie jadi kana rananya kumaha mah. Kapan geus cenah ngaranna mie goreng? Terus tina mie jadi kana tulisan kumaha ieu mah. Kapan geus cenah ngaranna mie goreng? Heeh, ngaranna mah mie goreng eta teh ngan mie nama alus eta teh da ngeunah mie teh mah. Apa namungkeun mie goreng? Heeh, mie goreng, tapi mie goreng teh mie anu digoreng ngeunah kitu mang alus. Ah di mana-mana ge da mie anu goreng patut teh moal ngeunah di dahar geus kadaluarsa.